Ye, sabau-bau na belum taras. Sanajan kumaneh dituruban nepikeun ka budi ge angger ka ambe. Begitu juga kelakuan maneh. Satu kangen aing, ye sanajan disumput-sumput ge bakal kapanggih. What? Peldageun. Lamun hirup teu bisa mangpaatkeun batur, minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur, ulah sok hayang ngahina batur. Komo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah minimal ulah sok nganyerikeun batur. Belan. Besti, ari jadi jelema sarua ngalebok sangu ulah sok gede hulu. Tuh deuleu ari sia iblis oge diusir di surga karena kesombonganna. Komodo deui sia manusia ya ka surga oge acan tapi sombongna ka bina-bina. Aladakeun tak sia. Besti, ari sia jadi jelema montong ribet. Ari ngadoa sia mah hayang beunghar, ai tempo dibagi bansos sia mah hayang dimiskinkeun. Bagong sugan mah ye. Aladakeun tak sia. Tung keripik hai tulang bawang boga hate ulah sulit lamun ningali batur senang. Kata-kata barudak, jalani hidup sulit, nikmati walau sempit, karena yang sulit dan sempit awalnya saja yang sakit. Baladageun. Panyakit hate, tabib, dokter, moal bisa ngubaran. Hoya. Ya, Naon? body ibu beak. Bedak beak. Pokoknya mah skincare ibu beak. Pokoknya mah. Dasar didinya mah can mental skincare, can hayang beli baju mah, can resiko sapopoe mah. Atuh lieur ngape kieu mah atuh aya teh. Ya, lamun mung lieur boga pamajikanna ulah kabudak ngora. Geus sakali gini, paling oge metana oge balsem. Punten aing mah jalmi alit, lain jalmi elit. Matak aing mah gawena naon ge teu era. Anu era mah hirup loba gaya padahal mah sangsara. Sia tah. Ya, apa tuh keluhan ibu-ibu rumah tangga? Pasti duit belanja beak. Salah, duit balanya mah cukup. Otak meureun beak. Kuota mah bisa beli sorangan. Harus naon atuh? Keluhan ibu-ibu teh, isuk-isuk nyesek baju, sore ngangkat baju, penting buka baju. Beda kawan, beda pendengar, salah kawan, aib terbongkar. Maneh mah ari kana dosa batur dikorekan, ari kana dosa sorangan ditutupan. Paladageun. 1.2 koma. Ece cantik, filter semua. Paladageun. Maneh mah karek dibere beuntas sakitu ge, meni loba marentah, loba nyepelekeun, jeung loba nyapirakeun. Komo deui lamun loba harta jeung banda, moal teu melak cangkeng tanah hulu. Paladageun. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Tempo tagableg duit mah nya lieur we. Ulah sok buat baeut teu pararuguh, engke besi maneh aya pangabutuh, era dek ngomongna. Paladageun. Tidak menerima balad-balad yang datang di saat aya pangabutuh dan menjauh di saat aing eukeur hirup ripuh. Meuli kentang kaci parai, boga hutang gelaba layar. Meuli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya. Montong api-api can aya. Meuli lontong kageria, hirup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan, mun boga duit bayar sametan. Mun boga duit bayar sametan. Kagorengan ye tempo aya goreng kacang, ye aya goreng kudang, ye kangeunahna ieu teh goreng kacang teh tapi anu teu ngeunah mah ye kagorengan tatangga, kagorengan hate tatangga, ye omat beulian ye
anu paling ngeunah paling raos jengkol anu bau-bau yeuh ngandek nanya kuring mah anu bau anu ngeunah salian ti jengkol jeung peuteui naon punten dijawabnya da eta mah nu penting mah urang mah nyaho jawabanna amun nu teu ngajawab berarti eta sulit kaladageun tak usia Ya tuh tempo pamajikan batur mah mun salakina eudek digawe teh disun keningna lain aya mah ngaleos jeung ngaleos dek indit gawe teh Lain teh hayang nyeum pamajikanana. Kahiji jauh, kaduan teu wau. lain pamajikanna urang anu diciumna Salah. dengekeun besti nu geulis pan ku aing teh sia teh di bejaan lamun nginum teh pucuk ulah sok di dahar jeung hileud-hileudna jadi sia araratel ka salaki batur sia mah ari aya pangabutuh ka aing ngadeukeutan ari geus eueuh pangabutuh sia mah ka aing ngabaeudan dasar sia mah butuh teu butuh ka aing teh badul sia sorangan sagala ku sorangan ka aing mah capek Kunaon itu nikmat segala disempak ditajo. Kunaon, Cak? A few moments later. Ayo euceuk kunaon nikmat segala ditajo. Capek aing teh ku si Kardun teh dibohongan cenah mah keur bobogohan deuk diratukeun geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun dengekeun besti ari sarua butuh mah tong loba ngomong da anger aya nanaon mah sia teh jeung nu deukeut moal jeung nu jauh bagong aladageun tak usia dengekeun besti lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan keur ngabesti yeuh curhatan aman geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui Yeuh, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing hayang aman curhatna ka salaki yes dijamin moal nyebar ngomong curhat teu gableg duit mah kurang arah ning hayang mere ngarengena ge sudieun oh no dengekeun besti lamun boga masalah rumah tangga ieu selesaikeun teh masalahna lain masalah hubunganana lamun nempo pamajikan sumutat samutut jumutat jamutrot amek-amekan teu paruguh teh salaki teh ulah pipilueun samutut ulah pilueun amek-amekan dari sikap pamajikan mah anger kitu ieu mung eleh yes nanaon oge solusina keur masalah rumah tangga mah sakalian pamajikan mah pedol ka kamar sok gawean dan nanaon oge ieu ku solusina geus kuramas mah aman Yeuh, paduli teuing aing diaromongkeun ku salaria oge. Paling oge aing mah panas ceuling. Yes. Penting mah aing teu panas liang waduk we. Da lamun panas liang waduk mah hese aing deuk diukna. What? Aslina. Baladageun. Wajar we atuh sia teh besti mak ngokos aing mah beuki jeroan sia jeroan hayam jeroan domba jeroan sapi dalam beuki jeroan selempak ieu ngomong nu batur mah pakaya bener teu baladageun